Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel dakwah Sunda. Kumaha wartosna daramang nuhun upami daramang mah kita andusunkeun ku abdi siang sinareng wongina. Sae dina lesan ieu simkuring bade ngademikeun ngaeta tausiah wabil khusus kepada simkuring pribadi umumna ka sadayana wargi sadaya di mana we ayana. Apunten dina saleusan ieu kadang kawis sok pabaliut hoyong bahasa Sunda, kadang kawis sok pabaliut san bahasa Indonesia. Nuhun dihapunten saageng-agengna. Saya yang lesan ieu simkuring bade ngabahas tentang nyaeta urang diparentahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngajaga diri urang, keluarga urang tina siksa neraka. Nah, ieu ngabahas tina dauhan Maha Kawasa, dauhan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, wargi sadaya jadi urang diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kedah ngajaga ngariksa diri urang. Anu kaiti ku anfusakum, jaga diri aranjeun sakabeh. Jadi sameme ngajaga batur, ngajaga diri sorangan heula. Jadi lamun urang geus ngajaga diri urang geus salamet, karek ka batur. Nah. Jadi ulah sampai batur salamet, urang batur asup ka surga, urang ka neraka. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Cek alfiyah teh mah li walahu fi darajatil akhirat. Li kakaula walahu jeung ka Ibnu Muti fi darajatil akhirah, mudah-mudahan kenging derajat di akhirat. Eta. Ngadoa teh ka urang heula terus ka batur. Isi urang keur ngadoakeun batur, ai urang can kaburu ngadoa anu dijabah batur, urang malahan keur diri urang can cepet kaburu maot. Nah, ai batur salamet, urang itu salamet. Nah, itu secara filosofisnya. Jadi jaga diri urang. Hiji ngajaga diri urang. Kadua upama urang geus boga tanggung jawab nyaeta wa ahlikum, keluarga aranjeun, keluarga urang, istri, anak, nah, istri sareng anak sareng istri, anak heula istri heula, hayang heula endog heula, nah, istri anak. Jadi ngajaga keluarga sareng anak istri, biasanya anak istri ya, padahal mah istri heula karek punya anak. Nog heula karek boga ngelorkeun ayam. Nah. Istri anak. Anak istri, tapi bahasana anak istri. Supados langsung gampil mungkin. Nah, ieu anak. Ngajaga anak istri urang tina sentuhan api neraka. Nah, kumaha ieu maksudna diantawisna cara-carana kiat-kiatna metodena supaya urang diri urang jeung keluarga urang teh aman teu kasentuh, teu disentuh, teu diduruk tombol ku sedana nerakanya ngaranna diduruk kaduruk ku sedona naroko ge dina roko panas ka tidak.
gerubugan coba we leungeun urang sudut untung rokok ngagurubung pomolong pipi mah jeung sajaban da ieu anu mana neraka teh bahan bakarna manusia wa quduhan nas wal hijarah. Jadi sekali deui urang kudu sieun ku Gusti Allah, kudu takwa ka Gusti Allah, kudu ngajaga diri urang, ngajaga keluarga urang dina ancaman neraka. Nyaeta kiat-kiatna diantawisna nyaeta urang kudu taat ka Allah, taat ka Rasulullah, iman takwa ka mantena, ngajalankeun perintah-perintah Allah sareng nabihan larangan-larangannya. Insyaallah anu bari sambung deui tentang penjabaran atau kiat-kiat supaya orang ditebihkeun tina azab neraka sareng mudah-mudahan urang dimasukkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala dina lain kesempatan sareng gelombang anu sami ya dina ieu channel eta channel dakwah urang Sunda teh ya. Mudah-mudahan aya waktos deui ya. Lagi channel dakwah prayoga pisan mobil khusus keur ngeling-ngeling diri simkuring umumna kanggo sadayana di mana ayana anu marguykeun kana informasi atau kana siraman kalbu ya. Mudah-mudahan aya manfaatna kira lantung semoga ditawakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.